Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, khusus adalah Banten, ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus, terutama melalui pendidikan formal heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA, kemudian kaditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerita almarhum guru urang Abah Ucu luar biasa, hartina luar biasa sampai ayeuna terasa henteu maot. Asa aya bae gurau sarwitina, asa aya bae nyana osok bangun marahna, asa aya bae bangun lalagaanana. Komo simkuring mah rada termasuk wanian, osok ngalalaga hukum ka anjeunana sababaraha masalah, ke dijawab ke henteu, ke dijawab ke henteu, tungtuna siapa eta kituna kadedelegeun eta siapa ieu tah pereupna eta baucu. Kula pas pasantren ka dieu lantaran di Banjar ditanya, "Dek ka mana?" "Dek ka mana?" "Atuh rek ngaji bah di dieu." Di dieu ge utawina nang di ditu cenah. Tak kada dengekeun bae. Aju kulantaran lalagaan atuh kukula terus dilalagaankeun suganda utawi di dieu mah lonjong bah. Serinya nah. Mimiti kula ka dieu geus lalagaan. Tah terus kabelah dia udah lebeki lalagaan horeng watek nya nama lalagaan teh geus aya watek mah atuh geus kos kitu bae nikmat nu aya terasa teu maot. Abah teh jeung kiai-kiai nu lain nu termasuk ahli Allah nu jelas teu maot lantaran lamun kudu dibejakeun mah loba anu ngimpi kapanggih jeung Abah. Pan aya aja padi mangimpi jeung kunti anak melulu, tapi ahli Allah mah luar biasa. Nah kitulah sakumaha nu tadi dijelaskan ayatna salah sahijina simkuring tergugah ngadenge ayat eta wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya yurzaquna walakin la tash'urun. Jelema anu perang sabilillah, jelema anu ngagungkeun agama Allah min jumlati sabilillah, memperjuangkan agama Allah melalui pondok pesantren salaf, maot guruna teu paeh hirup keneh. Buktina Syekh Nawawi tanara nu maot di Ma'la, peraturan di Mekah baheula setiap 1 tahun keduana selalu dibongkar kuburanana, dipindahkan tulang belulangna, dihijikeun kuburan tersebut diandih ku mayit nu anyar. Ketika nu lain mah nu lain tinggal tulang belulang dipindahkan. Begitu kuburan Syekh Nawawi tanara dibongkar beleger kene. Nu kaanehanana ketika beleger di antara nu nyaksianana aya sababaraha urang Indonesia. Begitu katingali beleger kicep lamun Haji Pendi nele kicep itu paeh di dinya pasti dikubur dia. Iyalah keistimewaan Syekh Nawawi tanara begitu kicep lupatan kabeh. Laporlah ke ketuana, begitu lapor ke ketuana datang kadinya tetap orang angkat baik sebab pelaturan raja saat eta Raja Syarif Aun tetap angkat. Begitu diangkat ku ketuana kicep deui bae
ceknya nih mah lain lalagan atuh teu beres ya kicep kieu mah dikahanakeun nyana lumpat dituturkeun atuh kudu ngagali kuburan ieu kumaha mun cara bahasa urang mah kef hadza ya syekh kumaha ieu kumaha sabodo sia cekna aing geuleuh kicep kieu mah can nyorang cekna aya nu beleger ge tapi teu kicep ieu mah kicep tanda wala takulun limayuk qatalu fi sabilillahi ammat geus puguh nu perang di Palestina perang di Irak di balongkaran kuburanna dihijikeun di makom syuhada Irak balaleger keneh sarareungit kitu kede kamari di Palestina balaleger jeung sareungit tak eta teh kaistimewaan jelema nu ngagungkeun kana agama Allah teu maot lain hiji lain dua anu ngimpikeun almarhum di dieu geus puguh abuya di Cidahu kitu keneh di Cisantri jeung di berbagai daerah-daerah loba anu nyaksian ku impian bahkan ku jelas-jelasan kapanggih di Mekah teu maot. Nah ieu nu mantak urang ku hari kumpul di dieu urang ge mun engke maot hayang teu paeh urang mun maot hayang teu paeh kumaha sih artina teh paeh jasadna hungkul tetapi nu jelas mah sarua jeung para pejuang-pejuang agama Allah teu mararaot ieulah nu dipake kahayang ku urang ieulah anu dirindukeun ku urang eueuh deui anu ngarindukeun ka sorga kecuali hanya santri-santri eta manusia-manusia perindu surga di luar santri perindu neraka hanya santri anu ngarindukeun ka sorga. Salah sahiji bahasa Syekh Nawawi cek bahasa Syekh Nawawi di akhirat nu bakal ditanya tentang kangoraan dipake naon ku sia ngora mun tiblah itu nama sababaka qabla harumika. Nah ieu ngora teh bakal ditanya di samping harta ilmu jeung sajabana nu bakal ditanya ngora digunakeun ka naon ku maneh ngora. Ieulah Syekh Nawawi nyaritakeun sing hade mawa ngora santri mah paeh ditanya tentang ngora moal ngajawab tanya babaturan aing keur ngora di mana cicing aing geus kitu wae geus malaikat coba tulisanana aing keur ngora di mana cenah dicaringin coba gawe naon cek malaikat tanyakeun ke babaturan paling maling beas atau beas ke babaturan pauli marido tamah segala sendal segala calana tungtungna mah orang lain modok pamalingan. Iyalah santri nu istimewa. Jadi ternyata lamun urang nyaritakeun para aulia Allah pendidikan ilmu kewalian adalah pondok pesantren Salam. Universitas dunia di mana bae eueuh ti dituna kudu jadi wali. Universitas di urang Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan dan lain sebagainya jauh ke jadi wali. Hanya pondok pesantren lah calon-calon wali-wali Allah minimal wali mudbir. Pondok pesantren ge lamun geus dimodernkeun geus jauh ka jadi wali moal bahkan moal bae geus tekadkeun moal jadi wali. Hiji pondok pesantren salap lah calon wali-wali Allah jumlahna mun kamari 7 juta kuari 8 juta menurut perhitungan timui aya 8 juta santri anu 4 juta tilok ngaji tinggal 4 juta 4 juta anu 2 juta ngaji mah ngaji ngan belek tepati paham teh gitu tinggal 2 juta nu 2 juta nu 1 juta mah nu 1 juta getol nu 1 juta teh nu 1 juta getol nama ngan dibagi 2 nu 500 jadi kiai nu 500 mante nu 500 jadi kiai ngangsongkeun proposal kabeh jadi wali gugur guari calon wali hese jasa. Sedangkan agama moal luhur lamun lain dicekal ku para wali-wali Allah eta mah geus jelas lantaran ketika aya munkarat Allah selalu nurunkeun rasul munkarat selalu nurunkeun nabi
kabelah diana setelah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang aya munkarat turunlah para wali-wali Allah di Indonesia khususnya di Jawa Barat khususnya di Pulau Jawa lamun eueuh para wali sanga Masya Allah nuku kula kamari dicaritakeun istimewa atuh wali mah lantaran Syekh Maulana Hasanuddin jeung pamajikanna di Banten nyana nyaritakeun ka pamajikanana sia mah gawe naon bae atuh ieu hirup teu kaburu ngajina naon teu kaburu maca Quran maca sholawat lantaran ngisingna pamajikanna saminggu sakali eta ngising saminggu sakali bae diseurseurikeun coba pamajikan urang mah 1 menit 2 menit ngising deui 1 menit 2 menit ngising deui atuh pan Kangjeng Nabi Adam ge turun gara-gara di surga WC WC turun nyata dibahaslah ku Imam Ghazali nyaritakeun tentang ayat itu tadi dibaca di mingguan diperpanjang ku Imam Ghazali tentang keluar kotoran akibat tina dahar panjang luar biasa Imam Ghazali Masya Allah. Nah iyalah Syekh Maulana Hasanuddin saat eta sabulan sakali ngisingna pamajikana saminggu sakali barang diheureyan dilalaga ku Syekh Maulana Hasanuddin ningkatkeun pamajikana ngisingna sabulan sakali Syekh Maulana Hasanuddin genep bulan sakali kos Haji Jaya percis genep menit sekali gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah membentang aulia Allah wali sanga anu baheula nu ngamimitian nyeun pondok pesantren teh Sunan Rahmat Ampel diteruskeun ka dieu pondok pesantren ku para wali-wali Allah teu kaluar tina kasalapanana kula inget bae ka almarhum Gus Dur sakitunya na apeng-apengan hirup ke mancanagara ke mana-mana tetep bae ketika nyinggung tentang ilmu kewalian cek manehanana pesantren jangan dimodernkan nanti yang modern akan jadi mudirun Gus Dur ngomong gitu loba jasa saksi datang bahkan dibukukeun gitulah seorang pujangga anu nyarita nunyahun nyana kadar keistimewaan pondok pesantren Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri misalnya jadi menteri agama menteri dan lain sebagainya iya KBG sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri timimiti amil jurumia sorop santri mah geus di luar kepala datang ka poho deui Alpiyah mate Johar Maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Bawa pikir mah geus sunggal poe paslun deui tambihun deui. Pokona geus santri bah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna Aang Sadili nu nyarita lain lalagaan pan. Jadi bener-bener kumanehna geus dijajaki heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka patula patali kos wali santri mah kos wali masak jam sabaraha bae batur jam 2 hees jana masak suluh sendal babaturana pakai suluh bebas luar biasa santri mah geus teu boga beas nu mana bae pokona mah geus lauk atuh empang guru dipancing istimewaan santri mah nu mantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nu macak ayah wahai para santri naon nu aya kaboga ayah kalapa buah segala rupa rambutan termasuk lauk geus pokona mah ka santri halal mun balik teu kudu mentah halalna ka ayah dihalalkeun geus ku ayah mah mantak mabruk elmuna muridna Ki Suhaimi ngejegur di ditu si Kole ngejegur di dieu dan lain sebagainya hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas Ayah Haji Jaya mah lain awas ya santri ngalah tongtolang aing dibakem siapa sia atau tungtangan bisa mencet kebodohan sabalik nanti ayah mah bebas jasa Masya Allah nah iya bebas merdeka kehidupan santri mah luar biasa
patula patalina naon nya nama nemantek pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern jeung can manggih kitabna deh can manggih tajakeun kaki daud sugan aya itu berjamaah tahajud ti peuting jauh urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah jeung deui coba kitabna ka dieu ku aing dibaca kayaknya bener apa henteu sia ngadalilna kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodo nyana tahajud diberjamaahkeun balik boro-boro tahajud salat nu 5 henteu tapi pondok pesantren salafi kurang pati ibadah di pondokna luca leceh bangun teu mireung teh dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu ieu santri bebas tapi begitu datang ka imahna jadi abuya istimewa mualaya tanding santri mangges ketika datang ke imah diperlukan ku masyarakat aya nu paeh nu mandian siap aing nu ngagali kuburan aing siap ngimaman aing siap protokol siap ceramah siap kakori-kori datang ke parargat cek haji daya mah siap paeh pantang mundur santri aing geus di kebon aing geus di mana mah aing salah sebenarnya ngalamunnya lagi nah iyalah santri jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia santri salaf makin lain di Indonesia baik cuman ingat salapi kuari keur digempur di dunia sebab hiji-hijina pendidikan salaf Islam ortodok Islam torikoh anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah salafi nu kuari di Palestina adalah salafi di Suriah adalah salafi di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Said Maliki salafi nu kuari dilanjutkeun ku putrana salafi di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah salafi begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten terus terang lain lalagaan saat ieu adalah Banten salafi maka lamun digempur santrina digempur kiai jeung ustadna bahaya cek Amerika cilaka maka dipaksa Jokowi harus menang lain lalagaan ku tanpa aya ekstrim serius nu nyaho orang-orang tertentu kamari aya kiai ti Bondowoso termasuk di Jawa Timur dongeng akur kakarek 2 poe datang ka dieu naik pesawat ka imah kula langsung ngobrol sarua nah digempur kiaina cilaka maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia terutama di Banten carana kumaha carana engke sekolah-sekolah bakal nusa tengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa bakalna ieu mah triliunan rupiah nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran jelas ieu mah geus lain 50-60% deh 100% lain lalagaan untuk menggempur salafi ieu bakalna engke kok Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensiahkan dan mengwahabikan Banten terutama khususnya umumna Pulau Jawa moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan jangka waktu 10 tahun nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep salafi mah deuk kumaha ge ngalawan mah anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi ieu adalah pondok pesantren salafi nu paling loba ternyata Banten dibanding Jawa Timur Jawa Tengah jeung Banten ka dia ternyata paling loba pondok salafi Banten cek ulah masalah nilai meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho santrinya asal aya pondok oh ieu salafi asal aya pondok oh ieu salafi padahal santrina mah eueuh jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya katipu nyana ge tapi lain kitu Amerika teu sembarangan
lain leutiknya na, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi, ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi jeung Syiah. Engke bakal karasa triliunan rupiah bakal. Kamari aya kiai dua memehna saminggu datang dari kiai di Jawa Timur jeung aya di sababaraha kiai nu datang ka kula, bagaimana kita ke depan. Cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan ilu mingguan kemudian ngobrol nyana nyaritakeun bagaimana Kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetep ngajawab bari seuri, tenang cekul, padahal hati mente tenang. Kerbeting kita saksi daya saksi tenang cekul. Kenapa sih Pak Kiai tenang? Nggak usah takut, kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut yang di Bandung bae. Sakitu bae Bandung Garut nggak saya sakitu. Geh lah sabaraha persen. Lumpat ka dieu aya Persis kuari di dia di Cisoka. Aya Muhammadiyah di Cisoka, tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah. Menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu di Jati Gintung kurang kumaha, batur can boga sakola nya geus boga sakola, malah guru-guruna kuari ngaraji ka Cileuk jadi NU. Cek kula tenang. Kiai bagaimana tenangnya? Di urang aya wali songo. Wali teu maot. Nu mentak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge. Teu nu penting zarah bae. Nyana hayang seperti Tajikistan, hayang seperti Uzbekistan, hayang seperti Afghanistan. Di Uzbekistan di dinya aya kuburan An-Naqsabandi, Syihabuddin An-Naqsabandi, Bahauddin An-Naqsabandi, Alauddin An-Naqsabandi, kuburana di Tajikistan. Eta di ditu 100% umatna Islam, wargana Islam 100%, tapi nu salat hiji-hiji aja, masjid hiji-hiji aja. Ketika liwat ke kuburan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ngan syukur kieu doa, hormat nyekel ka dieu berangkat deh, hormat nyekel ka dieu berangkat salat teh. Kitu keneh ka Imam Bukhari. Ketika ziarah ke Imam Bukhari urang sholat di dinya teu meunang. Kula nanya sejarahna kunaon sampai nu sholat di dinya. Baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu sholat tembak, bahkan pondok pesantren diberondong ditembak paraeh kabeh. Sampai ayeuna nu berani sholat di dinya. Dibuka lebar-lebar ku ari besi deuk ziarah ka ditu nyana sangat senang, tapi hiji cak nyana ulah sholat. Sejarah mah bacaan los, baca Quran los duk sahayuna, tapi sholat ulah kunaon? Sebab masih keneh rawan penembakan bagi nu sholat. Masya Allah. Ketika dulu di Indonesia, ya Allah duk sholat bae los. Di Indonesia mah aya nu teu eureun sholat bae, datang ka ieu na baratus. Oh masalah di Indonesia mah. Ieu keistimewaan Indonesia, nu mantap kamari datang tamu orang Palestina nyana ka Indonesia. Ka imah kula kemudian ngobrol caknya Indonesia mah surga neku kumaha ge, ya Allah ya Rabbi bulan dia geus aya deui orang Palestina nu datang ka imah kula ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia mah neku kumaha ge. Kula kunjungan ka Yordan hese salat di Yordan teu ngadenge azan di Yordan. Mesir rusak itu luar biasa disebut Mesir kuno, Masya Allah kotor anu luar biasa teu ngadenge suara azan, masjid dikunci lain waktu nama. Urang dek ziarah ke kuburan Ki Bilal teu meunang, sedangkan kuburanana aya di juru masjid, masjidna dikunci. Ke dibuka zuhur, saat eta kami datang jam 8, maksudna bari ziarah bari salat duha teu meunang cek cenang ke bae zuhur karak dibuka masjid aya waktu-waktuna. Di Indonesia nu nganjang balik nganjang hees di masjid. Bae geus pokona dicaringin di dieu santri gupakna di masjid bae.
ai salat mah tuh can puguhnya na ge sarua nu jelas di masjid bebas. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa khusus adalah Banten ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus terutama melalui pendidikan formal heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA, kemudian kaditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Iyalah nu perlu digarisbawahi, hati-hati ieu Syiah. Tetapi kula tetap ngajawab, nggak usah bingung, di urang aya wali sanga, wali tidak mati senajan kuku maha ge nyana nu bergerak. Urang lamun eueuh wali di Banten wallahu alam, wallahu alam. Iya atut kemarin asup ka penjara jalain ku Haji Jamal lain ku wali Haji Jamal ge mah diumrohkeun panjenengan. Ento cak nyana teh atau umroh sorangan. Itu sabodoh. Nu jelas mah wali Allah lain lalagaan. Nah iyalah tanda Syekh Nawawi At-Tanara ketika dibongkar beleger kicep, maka nu wani dikubur kembali. Hiji-hijina kuburan etalah anu masih utuh sampai ayeuna. Doser geus sabaraha doser ketika dek dilempengkeun tol teu bisa diamankeun dilestarikeun. Iyalah Syekh Nawawi nu paling kataji loba maziah Syekh Nawawi. Bahkan kula pernah datangan ku salah sahiji keluarga dari Ki Ma'ruf untuk mengisi haul Syekh Nawawi. Kula titah ngajelaskeun ti mimiti lahir datang ka akhir hayat cecak kula lain embung, kula ge hayang tabaruk tapi kemen takmid saminggu heula. Dalam seminggu kula memberi jawaban embung. Nyana kaget kurang teu bae pokona embung bae. Nyana keukeuh teu bae embung. Embung bae geus pokona. Haji bari di dieu ge pasti emang kunaon atuh embung bae sih. Ai geus embung kumaha tah? Aba ujung malah geus embung bae cenah mah. Jadi kula can memberi jawaban sebab salah satu anu ditunjuk baheula di bagian kitu kepanitiaan haul kula ge termasuk di jero, tapi begitu aya kene almarhum ke dua poe ulah henteu kabelah dieuna kula dititah mukakeun sejarah Syekh Nawawi saminggu henteu kula ge sarua we. Nah loba kamaziahan lamun dicaritakeun Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae. Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara. Kunjungan ke 17 negara, Mesir, Irak, Iran, termasuk di jerona Basrah, Kufah, kemudian Iran, kemudian kabelah itu terus Suriah, berusaha itu Maroko, Turki, terus Yaman, terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi. Anu ngabarengan Syekh Nawawi dua kiai, hiji Kiai Mansur Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang. Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang nyanalah nu ngabarengan salah sahijina ka Syekh Nawawi. Nomor kedua Kiai Sukari, Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebat dasa tadi Malawangi aya dina HP cenah cekna. Cek para santri-santri anu geus baroga HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus. Aya Jawara ngajongklok ngaranna Ateng. Tuh kan bener kan? Dasar baturna ge Haji Jamal mah teh nyaho nama. Keur ngibing. Wah, anu luar biasa disurakan. Begitu ngibing menang meureun sekitar 10 menit kurang langsung puyeng ladeprak aya di dinya Mandalawangi. Tah ateng saha tuh babaturan bener geus.
Nah, iyalah dua nu ngabarengan. Memehna diajak ke Mesir, nu mantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan sekup internasional di Mesir, dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi sebab karangan-karangannya telah mancanegara dibaraca ku para kiai tapi belum kenal. Boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaan anak baege sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung nu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir ditambah jeung perwakilan perusahaan. Tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih. Ketika dituduhkeun itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh, Syekh Nawawi nanya deuk aya naon? Ieu deuk terima kasih, bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab deuk kawadahan kudu boga perusahaan deuk dikembalikan sebagian hartana. Syekh Nawawi nyipres selama 40 poe embung kapanggih jeung sasaha lantaran beusi dibere duit. Percis kos Kiai Haji Nurjaya nya nama teu dibere duit nya nama ku bupati ge lamun dibere leutik nya embung mun gede karak oke deh. Gusti Allah jauh amat jeung Syekh Nawawi boga undangan lah sekup internasional Kairo. Dua hadam nu tadi begitu datang ke perbatasan diuk urang engke penting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara. Kieunya Yusuf Kadesya ieu jubah aing jubah mama pake kumane eta baju sia ku aing dipake engke sia ketika ditanya dititah nyambut atas nama Nawawi. Mun engke ditanya itu saha, itu adalah Yusuf hadam kula. Ih cek Yusuf kitu amat sih, ulah kitu amat kitu bae geus. Atuh engke kumaha mun kula teter, ulah bingung hayu laksanakeun. Aya mama heueuh ge hate mah getar ya aing kumaha lakona hari maneh Sukari dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung maneh di tukang laksanakeun ieu jubahna ieu sorbanna berangkat beting bada isya kumpul di aula sekup internasional. Caritakeun mun ku bahasa urang pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren bahkan di universitas sekolah. Nah saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha bingungnya nake sarua bae. Syekh Nawawi mana di pojok kieu. Atuh diceritakan nyambut biasa alhamdulillah ngerasa bunga malam iya bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Syekh Nawawi seri Pak bener gigian aja. Betul ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentong. Wah sekian saya tidak bisa melanjutkan untuk lebih lanjut, kondisi saya kurang fit, maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya sekian. Hebat Syekh Nawawi lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron
asli ieu lain lalagaan. Ieu bisa dipertanggungjawabkeun lain lalagaan. Kula boga sejarah ti mimiti hamil datang ka maut, datang ka kuari masih ratusan karangan anu henteu dicetak di Mesir kuno. Nah langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf nyana nyaritakeun ti mimiti perjalanan nyana atuh moal misleuk ya nyaman-nyaman keneh. Terus nyaritakeun masanten ka Jawa Timur, masanten ka Purwakarta, masanten ka Mekah, serangan Belanda dan lain sebagainya, berangkat ke tanah suci umur 15 tahun. Kemudian kapanggil jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai 5 guru nyana 3 anu istimewa, nu 2 na lain masalah henteu istimewa eta mah guruna guru nu lain deui. Terus nyana nyaritakeun tentang perjalanan nyana ngarang terus sampai per detik ieu karangan nyana anu kitu dicetak ieu gitulah. Begitu ditanya tentang keanehan, kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda, yang sedang morat-marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa. Nyana nyaritakeun tentang perjalanan nyana. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional, sebab saya mulai dari kecil beserta Allah Subhanahu wa taala. Kakalak maruringkak bulu kabeh. Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah nu teu kaharti. Teu kaharti kok nyana di Mekah nyana milu. Nah, di dialah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Jadi dia langsung ditutup, diberi hadiah secara internasional. Hanya hadiah etalah nu teu pernah dikemukakeun ku Syekh Nawawi. Mata ketika dibuat di Munjid, iya hadiah nanti pernah diceritakan ku Syekh Nawawi, meureun dipikeun hadiah eta ka laut. Sebab berupa materi nyana embungeun jasa nyana maka bangsa materi kos kitu. Bangsa mutiara kos kitu teu hayangeun jasa. Meureun eta teh jutaan rupiah. Teu kacaritakeun ka mana eta hadiahna dipikeun bae geus. Masyaallah istimewa. Da ramah tamah isukna kan ieu bakalna dahar di imah Raja Mesir jeung para ulama, sedengkeun kan atas nama kiaina Yusuf, hadam kan Nawawi. Cak Yusuf teh cak Kiai Yusuf, ai isuk engke urang pan ieu ramah tamah jeung para ulama, ngaran moal ganti ngaran ulah tetep maneh Nawawi bae Yusuf, kula tetep Yusuf. Atuh engke kumaha lamun geus ulah kumaha hayu bae. Datanglah Yusuf peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir. Disambut nu diciuman leungeunna nyana. Syekh Nawawi mana kieu bae teu hadamna. Cak Yusuf ya aing kurang jadi kos kieu. Dipeluk, diciuman, wah Nawawi, wah haju didiukeun ge di kasur saat eta Nawawi nama dilawang di ditu. Nyana ngiceupan Yusuf. Teu kiai ku tawadu teh. Mun Ki Nurjaya awas ya hilik. Hilik, ieu mik nu aing ya. Aduh, Ki Jamal deket ge awas nyingkir. Geus ieu mah forum nu aing. Tapi Masya Allah Syekh Nawawi cerita katawaduan anu luar biasa. Nah didinya lah dahar. Begitu dahar poho Syekh Nawawi, iya kopeahna kunyana teh digilekeun kieu tah ka kieu dikitukeun saleutik imah oyak kabeh kaget. Ih bisa jadi oyak-oyagan kieu. Syekh Nawawi tenang bae di kieu makaning dilawang nya lumayan. Poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu oyak deui bae. Je cak di ditu nu mana sih nu Nawawi yeuh. Tidinya kakarak Syekh Nawawi dititah kahareup lantaran lain lalagaan di situasi. Kok jadi kos kieu ya? Disumpahlah Syekh Nawawi. Asli ngaranna saha nu sabenerna? Kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cek kana. Ieu hadam anak. Tunggu nama
Yusuf maneh ka ditu nyingkir ya Nawawi kena di dieu ya tuh nasib aing gos kieu cek ka kieu Yusuf emang atuh hadam mah kudu kieu bae nalika kanyahoan mah tuh geus naonan jubah ya pake mama ya tidinya lah kakaraknya nyaritakeun ramah tamah bari dahar bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina dibukukeun lah di Mesir di Al Azhar Kairo keistimewaan Syekh Nawawi nyana ditanya selanjutnya bakal kemana saya akan kunjungan ke 17 negara etalah memeh ngarang tafsir Munir nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim selesai ramah tamah pamit isukna bebeja nyana kanu duaan Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari. Hah? Dek naik naon ulah nanya ke naik naon. Pokoknya 5 poe kula kunjungan ke 17 negara maneh cicing di dieu. Ya lain gitu. Atuh sakalian we ajak. Aya di Mekah ka dieu diajak, aya di dieu ditinggalkeun sakieu. Kitu amat sih. Batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia. Ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal. Awal rencanana deuk diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakonna kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir ka Baghdad ka Irak ka Kufah ka Basrah ka Iran Turki Yaman Maroko terus Afghanistan dan 17 negara bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional berikutnya kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun. Datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan teu ngabejakeun nyana naik maung nyana ngabejakeun naik maung soteh ka Kiai Samsudin adi daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu Petir waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun tahunan nyana dek maot cacak eueuh Kiai Samsudin Petir eueuh nyahueun lalakon Syekh Nawawi Tanara anu luar biasa gitulah Syekh Nawawi nu mentak nyana nyaritakeun sir mumkinan jadilah seseorang nu mungkin teu hati kurang mata bahasa sapira mungkin naon sih mungkin mun dibahas mungkin dina ilmu thariqah tingkatanana geus tingkatan kudrat urang mun nyaritakeun dina ilmu thariqah aya tingkatan kudrat aya tingkatan hikmah ketika urang nyaritakeun asbab jeung elat urang moal jauh ti nyaritakeun tentang alam hikmah tetapi ketika urang geus datang ke alam hakikat urang pasti nyaritakeun alam kudrat ketika geus jadi di alam kudrat jadilah seseorang anu mungkin nu sok dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz kuari urang mau nyaritakeun tentang kudrat moal kaharti pasti urang nyaritakeun tentang alam hikmah contoh kunaon sih si eta bisa ngaji kok hebat amat pasti orang nyaritakeun perjalanan ngaranna alam hikmah cek dina ilmu thariqah oh atuh nu mentak bisa ngaji pan masantrena di anu bari puasa bae pan lain cara ente masantrena sok aju kitu terus ya dongeng bae urang sok aju ka aing alam hikmah ngaranna urang menyaritakeun ai si itu kunaon sih jadi kaya raya atuh pandagang bisnis nya nama ta eta teh ngaranna alam hikmah ai si itu kok bisa sugih gitu sia teh memang eta teh nya dagang di samping dagang sok maling mentek sugih alam hikmah eta kan carita alam hikmah mah kos kitu kaharti ku kabehan ketika dicaritakeun alam kudrat nyana moal karti ya
ais itu kurang sih kiai kok jadi hebat gitu ngajina bisa aja manfaat aing mah tegar atuh Allah mah maha kawasa kajen ku kumaha ge kawasa Allah mah sikut sia ku aing atuh aing nyaho kawasa mah goblok nyarita segala kawasa segala aing mah nyaritakeun perjalanan kumaha teu bisa dibawa alam kudrot lantaran encan wayahna ketika nyaritakeun aya itu si kunaon bisa jadi sugih kos kitu ya atuh Allah mah kawasa nyugihkeun sasage goblok sia aing ge ngaji 3 jam blon nyawa aing kekawasaan Allah atuh ieu perjalanan teu nyambung jelema nu aya di alam hikmah kuduna dijawab ku hikmah bae tapi ketika aya di alam kudrat jelema ibadah ka Gusti Allah melalui perjalanan khusus zikir ka Gusti Allah lillahi taala sesuai jeung aturan tafakur jeung muraqabahna leng diberelah nyana asup ka alam hakikat di jero alam hakikat Allah mere anugerah kemungkinan bagi dirina alam mungkin ngaranna ku ari cak Allah teh tah Baitullah sia hayang jihayang ayo gara ngalengkah nyana ka Baitullah tek datang ke Mekah kapanggih jeung babaturanana Ki Nurjaya di Mekah sarua ngalengkah deui sarua ieu mah keur carita Ki Nurjaya bener ieu mahlanan ieu sarua ngalengkah sasalaman masyaallah maha kawasa Allah nyambung sebab Ki Nurjaya ngalengkah nyana ngalengkah bicara geus lain bicara sabab jeung hikmah bicara kudrat maha kawasa Allah nyambung nah inilah bahasa Syekh Nawawi sir mungkinan jadilah anjing jadi jelema nu mungkin lain lalagaan urang kuari melalui ngaji syariat ngabebener wudu ngabebener salat kabelah dituna engke ngabebener hate supaya ulah hasud supaya ulah ria supaya ulah dengki abeh urang asup ka jero kubur teh hirup tah nu hirup teh anu rapih mulus ikhlas anu rapih zahiron wa batina urang kumpul di dieu ngahiji jeung para arwah lain bae abah ucu nu urang nu ku urang dicintai mungkin guru-guru anjeunna jeung para arwah aulia Allah aya di dieu urang dideleukeun ku manehanana harapan urang hiji mudah-mudahan ilmu urang manfaat nomor kedua mudah-mudahan diberi barokah nomor katilu mudah-mudahan orang dihijikeun jaga di yaumul kiamah jeung guru-guru urang khususna umumna jeung para aulia Allah khususna pisan jeung kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha anu dititipan nu dibere diijazahan doa urang Banten aya catetanana termasuk Kiai Sukari, Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Samsudin, Ki Ibu Hajah Murtapiah, baheula kali pasir tah. Dulur Kiai Haji Basuni baheula nu dibere ijazah doa ku Syekh Nawawi. Termasuk Kiai Kabir eta Syekh baheula. Abah kula berangkat ka Tanah Suci tahun 52 ngasehna ka Kiai Ahmad Kabir. Nah eta teh ijazah Bukhari sanadna jeung adalah ilul khairat di Kiai Ahmad Kabir saat eta masih keneh ningali ngan geus rada remeng-remeng berangkat tuh kadua kali buta geus teu ningali tapi ketika henteu ningali ngadenge nu maca Quran ngadenge nu maca kitab nu wiridan mun salah nyahoan jasa setelah dibere wiridan ku Syekh Nawawi Tanara nah iyalah wiridan-wiridana aya catatanana wiridan ieu geus dibukukeun nu jatuh ka termasuk nu diturus Kiai Idrus eta ge termasuk nu ka ijazahan ti salah sahiji kiai nyana ka ijazahan tapi nyana mah tangan kedua ti Syekh Nawawi Kiai Idrus babaturan anakna babaturan kula Kiai Haji Tatang almarhum waktu di Garut di Kresek mantak kula bareng ngaji falak jeung manehanana ku kula diajak ka Cipanas yuk Tatang urang ngaji falak hayu pinter jasa otakna luar biasa kula ge eleh ngan kula antaran teu diamalkeun begitu kula nelepon ya hasil ru'yatan lah cenah milu bae ka pemerintah lain masalah milu ieu hasilna sabar teu ngitung cak nyana oh man mantek ngitung mah poho deui tan nu pinter teh sok itu tah padahal jago jasa eta teh hitungan-hitungan falakna nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum sabenerna kula geus amanat ka Kiai Haji Mumus waktu kamari nyalaten di ditu di ibuna kitu Ki Fudoli
kula insyaallah hadir ngan anu nyarita manu sejen dae atuh kitu keneh kaki Nurjaya lain sakali nu sejen dae kula mah hadir bae insyaallah milu wirid milu ngadengikeun jadi ditu nama oke cak ki Nurjaya berarti pembohong ieu jelema nah di ditu na oke hai ka dieu henteu oke nyada teu ngarieun oke cak cenah bahasa naon ba oke gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah masih keneh loba maziah Syekh Nawawi wah luar biasa di antarana di negara-negara nu 17 tadi eta teh ngabogaan obrolan-obrolan anu khusus kahiji nomor kedua di antara karomah-karomah Syekh Nawawi nitipkeun wiridan ka hiji-hijina kiai ieu bisa dipertanggungjawabkeun di antarana doa Syekh Nawawi anu masih keneh kuari mun diamalkeun ku urang masih karasa keneh asal ditawasulan bae ngan kula moal waka nyaritakeun wiridanana nu penting urang ngararaji babarengan ja anu magahan jeung nu dipagahan sarua bae sabenerna mah kitu-kitu keneh nya tah sakitu bae kula ge ieu ngan sakadar ngaberanikeun diri teh ngahormat ka Abah Ucu bae sok lalagaan jeung kula geus teh kudu caritakeun lalagaanana ngan mengenang guru kula anu kabelah ditu nama osok ngobrol ngejeng putra Buya Aceng aja Aceng Buya Cidahu nu ayeuna di mana karah alamat data si di Kadulawang sok di dieu ngobrol tah penting sok malam rebo datang ka dieu kurang ngobrol tiluan aja Aceng kula jeung almarhum mengenang etalah alhamdulillah non gitu ngaranna sampai saat ieu urang kabehan masih keneh dibere sararehat mudah-mudahan sehat urang dipake terus ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bae pihatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim fa in asarru nasuhahu maka lamun tepi ya bugot maka nganasihatan ya imam atawa aminan futinan hum ing bugot Suma'adhanahum bil kitali kari-kari ngawaruhaken ya amin hum ing bugot amin imam sarua bil kitali kalawan den perangan fa in istamhalu maka lamun ngarendakeun ya bugot ijtahada yas'aluhum ma yanqimu maka ijtihad ya amin wa fa'ala ma ra'ahu shawab wa fa'ala lan migawe ya amin ing barang kang bicara pendapat ya aminu ing masawaban ing benar wala yaqtul mudbirahum lan aramatain ya imam ingkang mungkuri bugat wala musqanahum lan orakan dan tatuan ini bugot wa asirahum lan kang den boyong bugot wala yutliku lan orang nguculakan ya imam wa ingkana sabian wa mratan lan sanajana ya sire iku bocah cilik lan wong wadon dan qadiyal harabu malah dari manteng apa-apa peranganane wa yatafarraqu lan yantamisakeun ya imam jama'u
tian bikhtiari mangin tanurut ya asir kalawan pemilih asir wa yardu salahum mengabalikeun ya imam ing senjatana boga wa khailahum lan jarane bogot ilaihi maring bogot idzan qadatil harabu tatkala uis tengok peperanganane wa uminat go ilatuhum lan go ilatuhum lan den amankeun opo kang ngarusake bugot urang ku Gusti Allah masih keneh dipaparinan nikmat sehat nikmat afiat sehingga ku nikmat etalah urang bisa berbakti ka Gusti Allah ngalaksanakeun parentah-parentantahanana diantarana nuku urang geus dibahas dina bulan Rajab ialah puasa menangkeun 27 alhamdulillah barang geus dibere nyaho sahur bareng sahur nama bareng ai puasa nama wallahu a'lam. Jadi mentingkeun sahur batan puasa anak digiringkeun sahur anak mah sahur nyana ge sahur anak mau puasa nyana mah teu kitulah besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab urang pentingkeun di bulan Rajab katukang geus kaliwat nu dieusian bulan-bulan jeung taun-taun katukang ku ibadah duh atuh buku na pinuh ku ibadah bagus lamun nu katukang datang ka ayeuna pinuh ku maksiat atuh rugi ngan tobatan kaharep ulah huyal hayal aing ke bulan rewah mah deuk puasa ulah dihayalkeun nyawa datang nyaon teu ka bulan rewah komo nu geus sararwisan dareukeut mah ulah sok dihuyal hayal ungka engke nu kaharep teh can karuhan nu katukang geus kaliwat kaharep can karuhan mantak ahli tasawuf mah ibadah teh ulah sok hese-hese kuari bae ulah sok lah minggu hareup ulah kitu buah datang buah teu umur ka minggu hareup kuari bae urang boga duit kuari sedekah ulah ke bulan hareup bae sedekahna ulah moal kajadian tahajud yang ke bae minggu hareup kuari moal maka moal teman nu kos kitu moal puasa ge imah kitu moal kaocan kaburu ke bae pertengahan dah moal tama moal kajian kukoh gitu moal boga sejak ungka engke gitu teh moal kuari beres tapi barang geus dibejaan minggu kamari alhamdulillah buktina tukang kupat beak tukang wuduk beak jadi nu mana meureun nu ngabeakeunana mah ih cara kula ngajina panjang anak jadi temen nu ngawuduk ngupat mah anak tuh budak letik kula nama tuh
Tapi hari leleus nama lain yang bener leleus na bangun leleus boga hutang ya Masya Allah tambahanana di samping urang puasa lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah ku maca kulhu. Ayo bae geus tasbih puter-puter ku urang. Hayo bae puter-puter cak majikan muter kenaon Kak. Kalau ngomong ibadah mah jadi hate. Waduh. Mulai ke hate ku hari guys. Aya peningkatan. Baca sholat orang di imah, di musola, di majelis, di masjid, terutama Allah bakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah kukul leuleuskeun hate urang nasehatan awak urang awak sia geus kolot dibandingkeun jeung nu saja babaturan sia geus areueuh awak geus barali sia teh kaasup pangkolotna sebab geus aya nu miheulaan kasia angga hota teh hiji ceuli geus dicabut jadi rada torek geus balik ti heula huntu geus baralik ti heula kitu keneh mata malah nu dihandap ge geus balik fungsina geus eueuh geus diheula-heulakeun ku Allah tah engke nyusul sia bakal balik sedengkeun bakal dipenta pertanggung jawaban selama hirup tah awak geus mulai ti kuari Bandung geus manggeus jamal balik deui ka tukang anu kaharep jamal can karuang kuari belah lobakeun maca sholawat lobakeun maca kulhu di samping sholat nu 5 waktu tingkatkeun di samping sholat kuari tingkatkeunana berjamaah lain deui nilaina berjamaah nu biasa urang sholat sorangan kuari maka mushola berjamaah ka masjid geus kolot mah kitu jelema bae ngagerokeun gade geus salat encan hayu bareng jeung ngaji ka salat teh nu jadi imam saha cak eta jelema puguh sia teh aing hayang jadi imam teh kula bae lah jadi imam cenah mang haji mah geus kolot bisi salah ngagasna ayo geus geuraheun kitu tah jadi urang teh ngeunaheun kana hate keur ngaji mah bener datang we ka imah robah deui ceng gade ayeuna ngaji can salat ieu batur sedengkeun ban ganjaran berjamaah teh kan 27 hok biasa ngaji hok ge geus kolot dek sia maturan ngaji di kula mah geus salat geus tapi mun maturan manghaji berjamaah dah di bagus atuh gade bayar ayo guys ayo bayar ku manghaji bare duit manghaji sabulan 30 pedek za ayo guys atuh jadi sabulan dibayar 30 poe tah lamun geus meta kos kitu geus mantep. Ieu mah urang neruskeun tentang bugot
di sebuah negara anu make syariat kemudian aya beberapa butir-butir poin-poin hukum anu teu dilaksanakeun ku nagara, maka aya sekelompok masyarakat nyieun kekuatan sehingga boga kekuatan dalam jeung luar negeri, nyana boga kekuatan sehingga boga senjata nyana untuk meluruskan negara. Di negara eta geus aya aturanana wajib ngadirikeun salat Jumat, di negara wajib ngalaksanakeun berjamaah, haram ngalakukeun riba, minuman-minuman haram. Kuari mah malah hayang dilegalkeun minuman, prostitusi kitu kene, perzinahan nagara cicing bae nu tadina geus disepakati hasil musyawarah para syaitan di DPR, ternyata hasilna henteu dilaksanakeun, maka masyarakat nyieun kelompok untuk meluruskan negara, maka kelompok tersebut ngaranna bugot. Cek kamari bugot teh ulah waka di perangan sehingga ngutus heula negara melalui intel khusus, ngutus seorang aminan fotinan nasihan yas'aluhum mayan kimun, supaya duduk bersama, nyana datang ke pihak bugot untuk membahas tentang gerakan-gerakan kelompok pemberontak tersebut aya naon. Ketika nyana nyaritakeun tentang kazaliman anu geus disepakati ku seluruh rakyat, ternyata pemerintah tengah laksanakeun, maka pemerintah harus legowo azalaha, leungitkeunlah kazaliman tersebut. Andai kata di sebuah negara haram kitu zina, ternyata malah dialokasikeun ku negara, ialah sebuah kelompok pemberontak untuk meluruskan negara supaya haram zina tersebut dilaksanakan dengan cara dihad atau diranjam. Maka keinginan kelompok tersebut harus dilaksanakan ku negara, luayana leungitkeun perzinahan tersebut. Tempat-tempatna kudu dileungit. Entah urang lamun nyaritakeun syariat mangeuna, pemabokan, perzinahan, moal aya maling, paling lah saeutik sebab negarana tegas. Maling potong leungeun, maling deui potong deui jadi, maling deui suku potong, maling deui suku nu hiji potong, tinggal oser-oseran bae nya, prestis bonteng suri bae kan geuna. Ketika anu maling bunglah minimal sieun ka undang-undang, undang-undang nu dipake ka sieun teh berarti Allah kan, kuari mah kan undang-undang urang mah sieun ka undang-undang lain ka Allah sebab lain syariat. Taya keur carita di sebuah negara anu make aturan syariat Al-Qur'anul Jenteng atuh teu make syariat ge jadi urang manggeus kadong make Pancasila anu berlambang burung Garuda. Telusuri ku urang, ternyata horenganan pendiri-pendirina lain sembarangan.
nu mantak ditendenan ketuhanan yang Maha Esa ieu teh supaya sadar tinggal dicoba atuh kuari aya penataran tentang ketuhanan yang Maha Esa. Cok gerak gali tentang ketuhanan yang Maha Esa. Karena terlalu umum ulah nyaritakeun batur urang bae nu beragama Islam. Perdalam coba tentang ketuhanan yang Maha Esa na. Urang ketuhanan yang Maha Esa teh esa teh berarti Allah. Lamun Allah nuku urang diimani sebagai Tuhan atuh undang-undang Al-Qur'an dicoba komo di urang memayoritas. Ieu mah lamun aya sesuatu nyedekeun ka rakyat. Urang teh kapan geus milih DPR eta teh perwakilan urang. Di Golkar, PDI, PKB dan lain-lain. Ketika aya kitu miras minuman keras di toko kunaon atuh nyana teu daek bertindak. Mui atuh sebagai filterna cicing bae. Ngomongna teh kieu, kenapa ya rakyat tidak bertindak? Tolong deh coba. Kenapa rakyat tidak ada reaksi? Kenapa rakyat kunaon ka rakyat deui aya aing milisia didagorkeun ku aing sia ku aing. Goblok bener aya aing milisia bego. Tu siang geus pemilih nang milih aing. Kunaon cara ricing we? Nu di DPR na kiai. Du di MPR na loba kiai, bahkan bupati na ge kiai. Tapi pan caricing bae. Kayu balik deui kayaknya rakyat malu disedak-sedak capek jadi rakyat. Mantap rakyat mau bensin aju mawa seuneu deuk meulem kantor dewan pantes belum bagi ku aing kantor dewan ye lantaran nyana barloon jasa pantes rakyat barudah tuh berarti kulah jalakeun beusi aya masyarakat mawa bensin jeung mawa seuneu ka kantor DPR ulah disalahkeun bongan sarariana teu bareres ketika kadar itu teu ditanggapi tah eta urang jadi capek apa nyieun deui urang nagara di jero nagara gitu eta bugot teh karana teu barang geus diteliti ternyata kezaliman nu aya di negara tersebut teh diantep ku negara. Tak ieu ngantepna kitu pan terus beneran pemberontak mah. Lamun diantep maka berontak terus sampai iraha. Ieu mah barang kahayang pemberontak tersebut naon nu diajukeun ku nyana ka negara ku negara langsung ditanggapi dipicen hayang supaya salat Jumat berjamaah geus didirikeun mun teu salat Jumat tembak panggil atawa ku hari pemabokan geus dilaksanakeun ku pemerintah atawa maling geus dilaksanakeun perzinahan geus dilaksanakeun ku pemerintah dengan ketat. Artinya undang-undang tersebut geus dilaksanakeun tapi bugot terus bae. Wa in asarru lamun bugot terus bae. Padahal mah geus dilaksanakeun di negara aturan-aturanna nasahahum nasehatan. Para pemberontak Anda ini di negara yang aman, di negara yang melaksanakan aturan-aturan syariat. Kemudian syariatnya telah dilaksanakan. Tetapi Anda sekalian tetap saja bersikeras untuk terus memberontak kedamaian ketentraman negara, maka awas. Kami sebagai pengurus negara memberikan waktu setengah bulan
andai setengah bulan ini kamu terus memberontak negara, kedaulatan negara, tidak menyerahkan diri kepada negara, ulah sambat kaniaya. Wah, eta bahasa negara tak ulah sambat kaniaya. Parah banget di negara ya ulah sambat kaniaya. Tamal kudu make gelang bahar kos gitu banget. Setengah bulan lagi kamu tidak menyerahkan diri, maka kami atas nama negara yang berdaulat akan memerangi anda sekalian. Wah, summa adarahum bil kitab. Tuh kan gitu. Rapi negara teh jadina fa ini samalum mun manehana menta embar. Kelanan ulah setengah bulan ceknya mintalah kami coba 3 bulan. Kami sedang mengatur strategi coba akan diteliti kembali ya di negara kekurangan anak. Kami minta 3 bulan. Nah, lamun negara geus ngalaksanakeun kemudian nyana masih kene memohon kene bae. Ijtihada wa fa'ala marahu sahaban. Ijtihadlah negara. Nah, musyawarah deui. Coba urang mere 15 poe nyana minta 3 bulan. Coba bagaimana sih baiknya wa fa'ala marahu sahaban. Nu paling hebat da kumaha ieu cara memecahkeunana sebab ieu lamun diantep bahaya. Urang mere setengah bulan tapi manehanana minta 3 bulan. Nah ieu coba musyawarahkeun ijtihada wa fa'ala ma ra'ahu shawaban kumaha baikna. Ya Allah ya Rabb. Ngeunaheun namun urang nagarana tersusun rapi. Urang lamun balik deui ka negara Indonesia rapi atuh di Indonesia ge. Ja aya jelemaan sakieu. Aya DPR-an, aya bupatian, aya gubernuran, aya jelema berarti kan nu ngurusan negara. Urang geus alhamdulillahirabbil barang neuleuh jalan rusak kos eueuh bupatiha. Ka mana ya bupati? Kemana camat negara urang pajak nama terus tapi kok teu diatur kamarana teh jelema malolor apa naon urang kan babalik ka dinya teh mun rapih berarti aya jelema mun teu rapih eta teh tadi tah jadi ngalaksanakeunana ieu negara teh nu hararese pabelit jeung indung sukuna. Terus per detik ieu negara masih kene encan lempang mun cara mobil mah diomean kene kamari banna betus geus ditambal kunyana setirna coplok setir geus dihadean barang dek berangkat personel rusak personel geus diberesan kopling. Duh, kopling geus diberesan deui barang dek berangkat aki pae. Teu berangkat teh negara datang ka kuari. Masyaallah. Teh urang lamun caritakeun kos kieu sakieu lobana jelema. Beuh nya palit teh. Tapi kieu bae. Ieu mah keur carita doang atuh ja urang mah alhamdulillahirabbil alamin nyana atuh urang-urang engke mah wayah pilkada rame deui kiai ge hidup barang geus terpilih bapak ke pilgub kiai deui tarurung hidup beres modar itu jeung kitu wae terus Masya Allah karim. Andai kata boga tersebut teges dibere waktu 15 poe tapi ternyata nyana terus baik hasil keputusan musyawarah ternyata geus dibere sebulan
nyana nu hayang 3 bulan urang turun ke nu tadina 15 poe taekeun jadilah sebulan. Setelah sebulan keputusan pemerintah coba nyana nek legowo apa henteu memasrahkan diri, ternyata terus bae perangan ku pemerintah. Kerahkan kekuatan-kekuatan negara untuk memerangi bugot tersebut, ulah sampaikan ka ngacak-ngacak kedaulatan bangsa. Nah, perangan buat tu negara bagus babari merangan bugot besapira pemberontak. Negara mah kan gede, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Haju perlengkapan senjata naga geus lain lalagaan di Indonesia geus pohara sebenarnya mah. Lamun perang di Indonesia ya jeung Amerika, can puguh menang sebenarnya mah urang. Bila cerita kekuatan apa kuat Indonesia mah kuat. Yes, aya pemberontak kos gitu ya gampang di Indonesia gampang lah kos itu kecil tahu urusan ada perangan. Ketika di perangan diserang ku pemerintah ulah dibunuh. Wala yaqtulu mudbirahum anu kucar kacirna ulah dibunuh tangkep. Ketika manehanana terus serang otomatis kan kudu dilukai. Ternyata anu ngalawan luka tembak misalna sukuna pingpingna mun bisa ulah kana jiwa. Tembak teh bangsa pingping, tembak teh bitis. Eta kan rakyat urang. Ulah ieu mah nu mantak manehana diserang teh karena nyana ieu gitu ngahalangan lempangna negara. Tembak leungeunna tembak des ulah dibunuh. Wa asirahum teu meunang dibunuh asirna. Asir teh anu tertawan, tawananna. Awewe katawan ulah dibunuh, budak katawan ulah dibunuh, sadiakeun tempat bere konsumsi sakumaha biasa ulah dilepaskeun satungtung ketua nancan menyerahkeun. Wa in kana sobian wala yutliku ulah dilepaskeun sanajan budak atawa awewe hatta tanqadiyal harab sehingga beres perangna. Wa yatafarraqa jam'ahum jeung dipisah-pisah kelompok-kelompokna illa ayuti'a bi ikhtiyarihi kecuali manehana nurut dengan ikhtiarnya. Sanajan dikumpulkeun dihijikeun moal aya pemberontakan deui salah dikumpulkeun dihijikeun. Setelah selesai diserang ku pemerintah senjata-senjatana kuda-kudana balikeun deui ka nyana janunyana ieu idzan qadatil harab di mana selesai peperangan wa uminat goilatuhum jeung geus diamankeun pemberontak-pemberontak nu endek ngarusak. Nah, amanlah negara, tentemlah negara, damailah negara sehingga berjalan aturan-aturan di negara dengan mantap. Kos kitu sebenarnya mah ngeunah wala yustamalu wallahu a'lam bishawab.